aing bener nama golongan aing nupang hadena nepi kadina dirina teh geus asa pangkasawargana hirup teh anu mamalana kaituna cegekan ngeurehan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngukur geurehan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil eta nu rusak mah sedangkan setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu kan heeh ieu mah kalau beuki mencula kalau beuki naik nafsuna teh beuki neutreuk boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuh kan kanyaho manusia malih tina bodoh ge henteu kan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka kitu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawara heuh nya euy susah tuturkeunana ieu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh teta eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieur teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kana meuli jeket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu ta eta jelemana nu matak ceuk hadis ungdur maqala wala tangdur manqala jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan ku resep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep tah lumantak ulah adean ku kuda beureum batur di aku manehna kontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leus Pak tah kitu nya ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapag da si lain mah panteu nyaho oh dipapag ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapag ku widadari padahal eta teh dipapak rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipapak bisa jadi dipapak kulisu tah kitu
kadek kumaha itu kan sia mah amal soleh pajalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh tangan mengkol deui pada hese di lempeng hese tah lumayan deuleu nu matak supirna cing bener teh hatena teu pira anang ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus cempe nah da lembar atuh tong nyaritakeun ilmu lah dan anu mah lebar sakitu hadiran di lebar kitu jan ngan sakieu we ti dewek mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko tidak ragu kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si lain tapi eta dina wujud si lain teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu matak kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luar reog dina pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh kana ya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gini candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas begini can aya denge kakarak usik karek ngabentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia heuh da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain anu hati kitu baik sujud si sakali deui loh sia ada nu ditah teh picila kau tuang cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sea dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat musik ngalikeun teh burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah
nu dicaritakeun ku Quran teh sia nu mata ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deket gerara deusan teh luar biasa nya Pak gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna ai eta nu sok tinggalkeun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana ai nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana di dunya kapanasaran kawani kasieun heuh di dunya tah eta nu tinggalkeun di dunya la ilaha amuing ayo kawas kamantan pacar kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon atuh sia dikorekkeun naon akueun sia diri sirah waduh ngaharti aja nama badan ana aya di kaleru kitu ana Yahudi nabi kaki tua kosong sia mah wayang rokrak ayah dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler aja tadi alah kumadalang aja eta bulan kan baru aku ngerti Mantak tanya ke lain hari-hari ke kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasa nya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses keun ada aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuh lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan nu nyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas sok istirehan panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya euy nya
kolot mah cing nepi teh karena rasa kayak nu nyaho ugu aing dengan gebraya aing teh poekeun tak kitu jang jalan ke desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok meni jauh tina kitu kana usaha atuh lompat saja kana dunya kieu we atuh kieu we ape si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir larang balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan oh iya mun jalan ke neraka aja babari harulung harerang si kapitaun dulu ja teu nyaho jo juralis teh urang teh sagoreng teh patakula kapitan mode abdi gitu budak urang baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus bageuning are-are tak kitu deuleu ja oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek geuleuh teh kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulanan patokan urang tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya kae di mana aya waktu sabun deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol terbajana sepi jempling urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si lain iya Pak nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat nya nya heeh eta nu galelede geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah buat korupsi ai paniatanna mah nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal ngan akhirna ka itu tah teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina deuk kana kakawasaan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara jadi we jelema borangan mah nya aya pamingkin borangan nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan ke si sapi je ai pagi kabur nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh geuleuh lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah wakak kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato
seperti anjing buduk di jarian payahna teh ngukur samet bilatungan tapi jelema mah saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Itu doi. Eta opati. Terima kasih ya Dawala atas perhatiannya. Terima kasih doi. Kembali. Tak itu jak. Kajen nama orang balik we kana pokok urang. Balik dewe ka Salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. eta pokona mah ye nama urang mah. Ngan mihape eta hate. Lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Ieu Bisi ka doktrin, bisi ka pangaruh. bisi aya nu nyuci otak. Kade Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. bunuh diri ka eta. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajana. Dosa gede Eta teh gede dosana teh dileung. euy. Sorangan Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain. Nah, sia teh menika malinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh da beda jeung urang agamanan mata perlu dibom. Itu si goblok. amui boboa. Nah, pikirannya Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebledug. Ieu bom hukum. mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Bau awakmu. Lir Pendra. Ieu barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan. Doh, Leres. Katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipu Sir Daya Amarta sampun dumugi dateng ngarsa. doh. Wah, mar. Ojo kaget,